Ari akan teh apa? Bisa dipeser. Ada mau di Korea. SIM dibeli. Aya SIM dibeli. Kan SIM mah itu aja mah. Tak beli eta. 500.000. SIM mah kudu bikin sorangan mau bisa dipeser. Ngerti tuh? Nya. Kada mah nyalira. Wan. Eta mah Ngerti tuh jadi tah salah meureun ieu meureun nya jeung padiki. Iya, SIM teh kudu ngadamel nyalira. Ya, teu bisa beli batur. Jadi teh apa? Kena teh mau ditewak kitu mau. Oh. Arti mamoal. Apa teh SIM? Ya tinggal yang bisa salah ke bisa pasti. Eta anu kieu SIM teh 5 tahunan. Iya, Caina. Ngerti? Jadi sadela ieu teh apa urang teh SIM teh kumaha? Bujang abi nu medal sasi ya. Oh kana cicilan motor teh. Oh jadi apa nanti beli motor ada SIM teh gaduh? Teu apa? Kantosna kan cicil motornya abi. Yang mana kok? Hah? Yuk di jasa. Nah, kumaha bisa teu apal SIM sagara? Ieu, karena abi teh cicil motornya. Itu tehnya $1 teh. Teu apal kudu boga SIM. Itu terang. Cenah kan ieu mah cenah canak nanu di ku si bapa di canak namanya si bapa. SNK. SNK-na. Kana. Ieu mah cenah canak beli kanggo di jalan raya cenah sur anjeunna. Oh, bener. Nya bener eta mah sebenarnya Tapi teh cuman nyebatkeun sur anjeunna kena gaduh SIM atau napi naon. ada kana motor kudu harus SIM. SIM teh naon? Surat izin mangemudi. Tah eta SIM teh. Jadi kada mah kana motor kudu gaduh SIM. Bikinnya di mana? Di Polres. Hah? Polres. Di Polres bikinnya ya 5 tahunan. Dites kata di ditu teh. Dites keahlian berkendara, peraturan-peraturan eta nu ditertera di dinya na gambar aya, ya. Sok Mang Mulat rotina. Sok makan we nama. Jadi abi mah anu luas teh pa nya da abi saumurna gitu asal taranana tara mau tara naon gitu jadi ruas itu. Reuas. Pas ditanya SIM, reuas. Jadi apanya? Ah, tah eta pelajaran mah ilmu mah. Alhamdulillah abi gitunya ngobrol sareng bapak abi bakal berpengalaman panjang. Nah, bagus. Itu Nah lah sip hari kita mah jadi pelajaran we. Hah, aing mah. Aduh, sok makan we.